didinya mah gawena Pot, naon pot? cukup ku ngajentul wae. Gawe naon? Mana orang gawe ngajentul, we jaga tunggul aing mah karek ngadenge, aduh. Tak sok ngawas dulu dah, aing mah. Mana gawe ngajentul bae nangtung digarca. Ai cocok lagu eta. Jeung teu ngarti aku bahasana ge. Cek atuh nu alus lagu teh. Nu ngeunaeun. Kira-kira didenge ku naon kana teulit teu ngeunah kitu karasana teh kitu tah geleser. Bot, anu ngageleser mah hakanan bot, lain lagu. Ibaratna cuma ibarat gitu ibarat. Antung dia baratin eta mah hakanan. Nah, make misteri montong make misteri. Artis dong. Artis yang sudah malang melintang dan suaranya suara mas suara perak. Suara emas dong. Aing mah kumaha ku di babatan we bisa. Pokok suara masnya, gak tahu masnya seberapa karat dan kita akan saksikan lagunya Empop. Heula nu ngomongna di dinya heula tah wing heula. Dewek heula jijing heula. Sok atuh. Cek kemarin kita caritakeun heula cicing we mah dewek. Kan kuring teh popot. Diajar gitu loh. Sabar, pot. Diajar. Parah. Awal maniti iskieu atuh. Waduh. Wah, halimun euy. Abang kena di gunung ieu teh euy. Hawa manina cep pisan tiis atuh aing mah. Ek neangan watur ka dieu euy. Leumpang teh nanjak kieu teh nya dah. Aduh, tiis kieu hawa teh euy. Wih. Aduh. Atuh geuningan maneh tarari rezeki. Atuh geuning kieu nya. Alah. Aduh. Capek euy kuring teh handap. Landung tinggi. Aduh. Teh handap capek teh euy. Maklum dah ngaranna ge di leuweung, atuh dari di leuweung mah panas hawa teh. Alah. Batur ieu teh euy. Eta di leuweung mah nanya kieu atuh geuning tiris leuh. Alah. Tiris pisan lur. Gerak duh. Nangan batu euy gerak. Asa tariris pisan ngaranna ge di leuweung atuh daning ge ari di leuweung masuk kieu we awat teh tiris. Lah. Jumpa bulit kieu atuh teh lah. Geula malum dah ke diajar okoy ieu teh. Geula jeung rada lihat okoy teh muterkeun anak euy. Alah. Berat euy. Alah berat. Aduh wilujeng wayaki waria wilujeng papendak sareng abdi ya. Aduh tepangkeun abdi si Ucil kitu kata mah kitu teh duh. Wilujeng wayaki wari kasadayana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarana kieu euy. Suarana kieu kan wae lah diajar ieu lah. Urang mah da kumaha carana atuh. Nya urang mah da jalma kieu atuh da teu nyahonan naon. Ai dihajar mah dihajar pisan. Diajar mah perlu urang kitu Ari
Eta pabelit keneh gitu can teteg lain can teteg dia emang teteg we itu keur diajar juga we atuh isuk pagi teh orang teh meureun bisa gitulah boh kitu boh kieu orang teh da diajar atuh nah, penting masalah rehat wargi-wargi boh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan atuh nu nembalana nu kadu sambetan sing enggal lunas anu can lunasnya nambahan deui ibu tuh mah alah kemana nya ya si cepot pot lila teh atuh dewek teh lembang teh aing mah ye cangkeul ye nungguan di luhur pot naon ieu buru ka dieu cangkeul ye lah istirahat lah di dieu pot ayo ka dieu lah kedeung agok ye euy kagok keur naon atuh buru ka dieu ye ludeung batur ya di luhur ye di dieu atuh katubuan kedeung sabar sok oh ya di belah mana cenah iya di depot goblok teh jauh-jauh teuing atuh dewek ngeureunana teh da di dia atuh tempat anu meunah mah aing kalau ya pabelit mau rilit alah aduh cewek kerjaan pula bro jagas naon atuh aya di handap tempat teh mani boyot pisan didinya mah aya jiwa-jiwa muda aya tanaga letoy itu lain masalah tenaga leto ya sudah dewek teh kebelet goyahna we atuh itu ya dewek mah manusia kebelet kebelet awaduh eta alah aing mah tadi pot lempang capek teh pot nanjak pot lah tapi dah diajar pot mudah-mudahan we atuh urang teh sering lempang di nu kieu mah olahraga itu pot juga we awak teh jadi naon ngaranna teh mengurus naon teh bahasa teh mengurus teh pot oh jadi meotan nah eta lah pokona mah gerak-gerak dewek angkeul euy jok heula jelas manya diok dina batu jelas mas pot meureun we teh diok dina batu mah pati jelas atuh pot nyencepkeunana jelas dah aing da malu we atuh da dewek depan ke diajar ieu teh tapi teh daek bisa-bisa dewek teh lah nyaho teuing dah atuh sing sabar pot aya nu ngaranna diajar mah ulah sok bari aral pot namun babari aral mah pot engkena malah tambah lila bisa nate pot itu dewek mah gitu jadi kudu sabar jumabar aya nu ngaranna diajar mah kitu atuh pot tapi kadang-kadang dirinya sok bener oge euy ngomong teh memang da urang mah da kudu diajar heula tuh da kudu sabar segala macam berarti kudu sabar urang teh atuh mohon pot kudu sabar urang teh itu pot atuh dewek ieu teh diajar sarua pot
sorangan ke diajar atuh kuring ke diajar sarua we atuh da ke diajar diajar da ayeuna mah kudu wajib belajar jeung kudu diajar supaya para rinter lamun geus pinter ka dipoho kitu tanya kana kapinteranana kudu babagi kitu pot babagi naon cepot mah kitu atuh geuningan atuh babagi ilmu atuh pot nya babagi duit aduh ari dewek mah kitu atuh geuning pot babagi ilmu saha lamun geus pinter sok bagikeun amalkeun ari ilmu teh ulah dipendem ku sorangan kitu pot atuh pot kana kitu nama ari babagi mah da lain ku masalah duit wae berarti ku masalah ilmu jum ilmu ge berarti urang teh lamun kira-kira urang geus bisa mah berarti urang teh kudu babagi atuh mohon pot kitu pot jadi urang lamun geus bararinta teh sok ilmu-ilmu teh bagikeun diajarkeun ka barudak gitu. Khususnya mah jiwa penerus pot ulah sampai non anu boga ilmu eta teh sampai nya ilmu nama ilmu kahadean potong tuh nama ulah sampai ilmu kagorengan disebarkeun ka jiwa penerus gitu tapot tadi ilmu kahadean tina bag-bagan agama nu karari itu teh pot udah dibagikeun komo lamun duit mah pot ulah sampai dipendem tak kadang-kadang malah mau mendem duit teh sok beak kurinyo pot dibagikeun we ka sawe gitu anu butuheun gitu pot gitu pot aing mah aing dewe geuning ngomongna kitu aduh aing mah teu ngarti ya mah pan aing teh diajar pot tadi diajar pot diajar ngomong aing teh anak itu nama aing teh da rumah sawe pot ya kuring mah teh bisa naon teh kitu pot ngan bisa keungkul kitu teh pot kitu pot teh diajar pot kitu teh ngomong teh cocokna teh kumaha kitu pot tapi lucu oge dewek geus kitu we lah lahirna memang geus adatna kitu sih di dinya mah halus lah aing dirinya bisa nyanyi teu? Nyanyi bisa teu? Atuh bisa pot nyanyi macam cetik dewek mah ek lagu ndut empot rat ndak bisa gitu pot aing mah pokona mah teu bisa pot da dijewak we mah kudu sebab bisa pokoknya mah pot bisa ge kudu bisa-bisakeun gitu pot atuh sok cobaan kira-kira bisa lagu naon dah lagu nu bisa we idinya lah ulah sampai teu bisa dibisa-bisakeun sok cobaan cek lagu naon ari kasedep dewek mah kasedep kuring kasedep kuring mah lagu Sunda. Lagu Sunda. Lagu Sunda teh kumaha? Lagu Sunda pot teh laguna ya. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur lempang dina jalanan gitu pot bisa aing tapi bisa tapi tak sama lagu nanti lain gitu sih ngecambung coba kita pot macam nyawan aing aing lagu mah lagu kita mah ada lagu saka inget kuring we sama pot itu tak nu bisa napot pan uing ge diajar pan dibajakeun tadi teh uing ge diajar pot diajar arti teh diajar montok nyewot atuh ke diajar lagu naon deui nu bisa lagu ya alah lagu naon nya
Lagu dangdut. Lagu dangdut bisa? Atuh bisa, Pot. Lagu dangdut empok bisa. Lagu dangdut mah kieu ya, Pot. Kumaha cik lagu dangdut? Halus juga nama suarana euy. Atuh pasti ya. Pasti bagus. Pokoknya nama sok dengarkan ya. Dengarkan ketika saya menyanyi, jangan sampai Anda nundutan. Kalau Anda nundutan nanti bisa berulang-ulang. Saya tuh kudu nyanyi deh. Itu berenang Pot. Bener. Sok. Ku dewek didengikeun mal peureum. Sabab lamun dewek peureum teh berarti Atuh kuring teh nyanyi deh wae dapan sorangan meureun teu ngadengekeun jeung teu bari teu nyeulekeun kuring nyanyi kitu meureun Pot. sok cikeban. Dengekeun heuh Pot, ulah sampai teu didengekeun heuh. Sok. Lagu naon tadi teh? Lagu dongdot pisan. Lagu dangdut, tadi dangdut dewek sorangan teh. Ai heuh nya lagu dangdut. Lagu dangdut. Oh iya. Atuh di MC-an heula atuh. Kudu di MC-an heula. Ami alus. Enak urang tepan rigidik belempang kitu kapayun. Boleh. Siap. Baiklah. Kita tampilkan seorang artis yang sudah malang melintang di dunia goib. Siapa ngacamplung geuning Pot. Montong di dunia gaib dan teleng demit. Aing manusia Pot. Manusia. Oh manusia. Salah tuh berarti. Balikan deui Atuh, balikan deh dari manusia. Kenalkan nama saya itu Antonias. Hah? Antonias. Oh, siap. Baiklah. Hadirin sekalian, dimanapun kalian berada, yang di Hawangan, yang di Walungan, yang di kota, yang di pinggiran, pokoknya di mana-mana, silahkan dengarkan si manusia ini. Antonias bro, Antonias. Antonias, beliau akan menyanyikan sebuah lagu. Naon teh? Perjuangan. Perjuangan. Dan jangan sampai nundutan katanya. Kalau nundutan nanti bisa berulang-ulang ya. Dengarkan lagunya Perjuangan. Dan perlu diketahui bahwa orang ini yang namanya Antonias nah, ini sudah malang melintang di dunia pernyanyian ya. Oke. Dan beliau ini seorang artis yang sudah tidak terkenal lagi. Salah diwain Pot. Sudah terkenal, bukan tidak terkenal lagi. Sudah terkenal Pot. Sudah terkenal. Pokoknya mah silakan Anda simak. Menurut Anda bagaimana? Kalau bagus silakan jawab yes, begitu kan? Benar. Itu benar bro. Kalau tidak bagus berarti bilang no. Pinter oke Pot. Benar. Baik, hadirin sekalian kita saksikan. Ulu atuh nyanyi. Atuh Pot, orang kan mikir heula Pot. Dia teh lagu perjuangan. Siap perjuangan dah Pot. Lagu perjuangan ya. Perjuangan takkan terelakkan dalam menghadapi tantangan. Alis Pot. Janji we heula kalempeng atuh. Wakananyakeun alus heula teh kumaha dewek we di nilai nama kalau geus beres nyanyi. Ya Pot aduh pinter deh. Lanjut Pot. Perjuangan takkan terelakkan dalam menghadapi tantangan Pot. Jadi kita teh harus berjuang Pot. Jadi jangan sampai telepon tangkel Pot, tekelan bae Pot.
Alah capek pot nyekan wayang berat ke pot ke. Sangat camplung atuh goblok. Rek nyanyi kalau ngajak ngobrol tuh. Lah pot pan aing teh nyekan wayang pot wayang aing berat pot. Dijungjung ke. Aduh. Tadi kita lihat mah berat pot. Aing kan ahli na pot. Lamun aing geus jadi ahli na ye. Nyekan wayang itu yang bisa purulat lilit ya ya tak masih mau lilit kena teh alah kepot kepot lah jadi ajar bari sare diajar napot amun bari sare masuk ingat Goblok. Dewek ke pada nyanyi. Aduh ngajak ngobrol. Ampun pot aing terek nyanyi endong lagu perjuangan aing teh pot ganti kudu sajen pot lagu nala perjuangan. Atuh lagu naon atuh goblok sia teh. Udah ganti lagu bari jeung eueun euceug sia teh. Atuh pan bisi anu ieu teh cocok terus ganti deh kanu lagu sajen gitu pot. Pan biman teh cocok jeung didinya teh lain pot. Ai cocok lagu eta. Jeung teu ngarti oke bahasana ge. Cek atuh nu alus lagu teh. Nu ngeunaeun. Kira-kira didenge ku naon kana teulit teh ngeunah kitu karasana teh kitu tah geleser. Pot. Anu ngageleser mah hakanan bot, lain lagu. Ibaratna cuma ibarat gitu ibarat. Antung diabarakeun eta mah hakaneun. Ari hakaneun mah montong ting diabarakeun. Make ngageleser. Tari nu ngageleser mah selain hakaneun teh mobil, motor tah. Eta ngageleser. Ari nyanyi mah lain ngageleser atuh pot. Teu aing mah sok ngalirkeun batur atuh pot. Da batur ngana mararnikeun. Lamun jalma mararnikeun teh pot. Beureunan naon ngaranna teh? Ngarinum obat kabeh meureun jadi garelo kabeh jalma teh meureun pot. Aing mah ampun teh boga babaturan teh. Teu balik maneh mah pot. Aing teu balik teh di dinya. Ari dinya teh tadi terek nyanyi. Ngocoblak we ayeuna. Kira nyanyina dewek teh gonta ganti lagu teh daek we anjung nepi ka ujung. Kitu. Sok nyanyi sing ajeg, sing lempeng, sing alus, sing banglus, sing lancar. Nyanet teh pinter pot. Aing berarti nyanyi kudu lancar Mun lain dulu kan ditonjok deh. Jangan begitu dong, pot. Jangan marah. Kalau orang marah itu cepet tua. Tak mau det banget geus beureum. Jadi tereh, itu tereh kolot. Apa tereh kolot? Apalah tuh ai tereh kolot mah, tereh ranyut meureun. Tah pot. Apa? Pinternya nete pot. Lah nyanyi lagu naonnya? Oh iya. Lagu empop. Pop. Pot, lagu empot. Lagu empot. Salah pot. Lagu pop lain lagu empop. Salah pot, sorry boy. Ari obat geus diinum acan. Cicepot gelo. Ngadon jama waras kudu diobat. Lir maneh pot. Dewek rek nyanyi, lain rek minum obat. Cepot. Maneh teh lieur. Dewek anu kudu minum obat mah. Gitu. Ari saya mah waras. Tuh. Waras saya mah. Gitu. Jag-jag. Tah leumpang di handap ge tadi kan anjong nepi ka dieu. Gitu. Lamun teu waras mah meureun moal anjong pot ka dieu teh. Aing manggeregetin nyanyi teh pot. Campung. Lah jeung berat pot lah. Jadi kudu bari dicecepkeun pot teh berat aing mah. Matara nanya supaya hampang dipoek itu. Naon nu dipoe? Di dewek wayangna dipoek itu supaya hampang gitu teh pot. Da ti dituna teh dewek ngeureuncan teh we meureuncan betus.
nyekelna. Kamana karepe ngomong teh make nyekel canu nyekel. Dewek mah teh nyekel ieu si eta nu nyekel mata si eta. Heeh. Teu bisaeun we sama si eta mah nyekelna. Heeh. Sok atuh buruek nyanyi moal teh. Rek atuh buat sabar. Kan ari urang teh sameme nyanyi teh kan bada mingela. Alus teuna bener teuna bakal lempeng moal ka dituna bakal ajeg moal ka dituna pot. Itu urang teh ngobrol we heula atuh. Itu cepet. Pan geus tadi ari ngobrol mah. Ayo we ngobrol ngacaplok ka mana karep nyanyi hanteu. Sabar dong pot, sabar. Erek lagu empo bah. Baiklah lagi atuh, sok. Jika tadi pakai MC, baiklah itu sok. Si goblok sia kita nyiksain sia. Oklah cing. Duh, ampun teh. Baiklah. Kita tampilkan seorang manusia yang sudah tidak asing lagi di penglihatan kita. Pot, Naon? sing balik atuh ngomong napot ngerakeun ka kuring napo. Sing alus, pan didinya teh keur diajar lain. Ke diajar. Tapi eta bahasana sing hade, sing nyeureum. Ngarak kadenge ku digebir dewek teh ngeunaheun. Babatur oge ngeunaheun pot. Oh gitu, siap lah. Baiklah semuanya, dimanapun kalian berada, yang sama-sama melihat kita berdua, oke? Iya pot, benar. Kita saksikan seorang artis yang sudah malang melintang di dunia misteri pernyanyian. Nah make misteri, mondong make misteri. Artis dong. Artis yang sudah malang melintang dan suaranya suara mas, suara perak. Suara emas dong. Aing mah kumaha ku di babatan we bisa. Pokok suara masnya, gak tahu masnya seberapa karat, dan kita akan saksikan lagunya Empop. Betul kan? Iya. Sok, rung kadinya. Saya akan mendengarkan sambil nyele. Sambil melihat dong, jangan nyele. Aing mah. Siap. Saya akan menyanyikan lagunya. Menyong batuk atuh, gandeng. Bang poek nyanyi aing teh. Rapot. Udah dibeberes rapot. Dah. Kami di mana cangkel? Di mana cangkel tengah tebe. Rapot. Gedeng nya. Kedina bager. Dah. Balik pot jadi sambil saruna lah. Tegating pot. Lah. Tidak ada musik pot. Tidak apa-apa ya. Tidak ada osok. Rapot. Gedeng. Lagu. Lagu non tadi saya lagu pop ya. Lagu popnya perjalanan ini cepet. Duh yang iya tuh juga ini aing tidak berat put, kela sabar put, kelana aduh aing kela tetek perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho 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 ho. Goblok, tong bari tinggi sia teh. Nyanyi mah nyanyi sing ajeng, make tinggi segala. Ada dah kuring teh kagugunyir. Ari unggal dewek nyanyi dewek. Sungguh dah sakru nyamrenyung jiga naon jeung ngaranna teh. Jiga sungut embe teh nyamrenyung kitu. Goblok. Acamplung jeung sia. Naon nu ngacamplung? Salah.
kudu nama dewek nu kitu teh nu gerakna. Montong dicaritakeun nu kitu nama cicing we aduh sate pura-pura teu nyao. Nyana teh nya. Aing kan bener-bener jadi teh ngomong teh aing juga nu mabok ge da berat aing teh ieu teh. Banyak nanya supaya pancen ik beretif atunya supaya naon ngaran teh sing sireumeuan sup euy. Liating diukot, yang liating ngobrol pot. Sireumeuan pot. Kelak aing tadi cepkeun heula pot. Terus sabar dong. Nah, begini mah kan enak tah. Jadi tinggal leungeun we dikitu-kitu tah. Gitu pot. Siapa montong dibere nyaon nu kitu nama cicing we. Tong dicaritakeun isin ngerakeun. Nya pot. Pura-pura tidak tahu gitu. Pura-pura tidak tahu itu jalankan apa adanya. Ain bot orang teh aya di tempat kita kan niatna mah orang teh keur ulin Keur ulin ka dieu ieu teh leuweung nu ngaranna teh ieu teh jalur heula dewe ke sarua cing cireumeuan kudu nyang munjar. jam baru ulah ngomong. Po heula cicing. Saheula nu ngomongna di dinya heula tah uing heula. Dewek heula cicing heula. Sok atuh. Cet kembali dicaritakeun heula cicing we mah dewek. Kan uing teh popot. Keur diajar gitu loh. Sabar, pot. Keur diajar. Ari zaman diajar teh tak gede ambek ngerakeun teh ku batur pot. Batur mah yang serikeun lamun aya jalma susah yang serikeun. Lamun aya jalma bahagia oke yang serikeun pot. Tuk saja mah bahagia yang ada di sing serikeun. Tinyaun ini si cepot mah. Pot, amun aya jalma ieu sok yang serikeun da sudah menaon dewek teh ikut bahagia gitu teh merasakan. Itu kadang-kadang bener oge di dinya teh. Atuh harus selalu benar dong. Hari jadi orang mah harus selalu benar. Itu kalau merasa tidak benar itu nantinya kesananya tidak benar wae. Itu cek tepot. Geus kumaha teh lah. Cicing aing teh ngomong naon tadi teh? Masalah leuweung. Aing mah pohoan geuning maneh mah pot. Umur 11 tahun dirinya. Dewek. Atuh panu nanti keur ngobrol duaan jeung dirinya. Manya urang teh kana tangkal ka baro ngobrolna anjing didina anyakeun umur teh beureun ka dirinya. Ngan anu nembalan beureun didinya. Itu aing capek ngomong pot. Goblok ya. Alirkeun aing bahasana euy. Batuk nginum komik dong. Cepat beneran ieu mah Oh jadi ieu urang teh keur di leuweung. Nya emang keur di leuweung ti tadi ge. Siapa lagi di kota? Keur nyaritakeun aing mah keur nyaritakeun cicing heula. Sok ditempas bae di dinya mah. Apaan kita lagi belajar pot. Jadi paganjang-ganjang nyarita. Paganjang-ganjang nyarita. Bising pas keur urang suarana juga didinya. Pas didinya suarana juga urang. Bising kitu lain. Benar. Jadi urang teh kudu paganjang-ganjang Atuh. Tuh, Pak. salah aing Tah gitu. Tah hampir we salah. Jadi kudu fokus. Aduh, kudu fokus. Lamun urang-urang bahasana. Lamun didinya gitu. Nah, atuh wayahna we urang tinangtungnya ngobrolna bari dieu nya. Intina mah ada berat atau dari lihat yang dicekalan mah. Penting mah orang ngobrol di dia alhamdulillah wargi sadaya ayeuna teh kuring teh dibaturan ku ngaranna si Ucil tah nu katelahna teh Ucil
tah ngaranna teh Ucil. Bener dia nggak Ucil. Nya pot ucil anak kuring mah Tawagi kebenaran dewek ayeuna teh di baturan ayeuna mah aya batur tah biasa nama dewek teh sosorangan wae ayeuna mah aya batur Ucil ngaranna teh ieu mah bari diajar we gitulah lur mudah-mudahan we bisa ngahibur wargi-wargi sadaya di mana we ayana nu resep karena seni Sunda sanajan teu nyeureub lain asli kitu tah mudah-mudahan atuh bisa kahibur kitu tah nya lamun aya nu mangpaatna keur hiburan geura ditanggapi dangukeun we hitung-hitung urang teh lamun misalkan teu bisa sare lamun teu bisa sare seug dangukeun ieu hitung-hitung radio butut we dangukeun we insyaallah 5 menit 3 menit langsung beureum nya 5 menit 3 menit langsung berem namun ngadayakeun suara arurang geus teu kudu dideuleu gambar nama dengekeun we suarana kitu pot benar itu Cil jadi geus teu kudu dideuleu gambar nama didangukeun itu kudu rada alus lah bahasana boy bener kudu rada lemes yang orang teh dan saat dikedenakan bising we kitu teh naon bahasa lemesna ieu naon bahasa kasarna ieu dari bahasa Sunda mah loba but nya ieu mah keur urang-urang we kitu da ieu mah hiburan ongkolah tah jadi di mana lamun misalkan teu bisa sare lamun teu bisa sare teh seug dangukeun we gitu urang ngobrol duaan jeung dirinya heucil pot tah jadi insyaallah lah 2 atau 3 menit atau 5 menit syukur lah menepi katuntas insyaallah langsung beureum anggap saja radio butut itu tah mudah-mudahan oge tiasa kahibur wargi-wargi sadaya atuh nu dewekana kulon kidul kaler nya tah mudah-mudahan sing tiasa kahibur ku ayana dewek jeung si Ucil ngahibur niatan mah ngahibur sabari diajar mudah-mudahan we atuh kapayuna mah sugan tambah bisa kitu tah gitulah kitu meureun nya wargi sadaya tah bener cek Kang Cepot itu akangnya aku mah di dinya we rek akang ek aa geus karep teuing si eta mah pan urang teh nanyakeun bising salah atuh didinya teh bising hayang dipanggil aa akang atau emas atau naon gitu untuk emas dewek mah da lain berlian da jeung lain orang Jawa oko itu geus we atuh ngaran Cepot we teu naha teu kudu make aa segala macam lain umur didinya emang sabaraha tahun orang mah karek 25 tahun gitu 25 tahun atuh geus wayah kawin sorangan geus kawin acan asa keingetan aduh aing panangan gen pot umur aing geus 25 tahun geus mejeuna kawin sebenarnya mah kan jodoh tan aya kene jodoh teh pot geus jadi teangan jodohna teh kadomba kayak ka sapi mane kitu mane mah pot kuring teh mane teh karunyaeun pisan aing mah boga babaturan teh mane teh nyaah kuring teh atuh ulah jeung domba jeung sapi jeung jalma we biasa umum kitu dewek kieu kira jalma kudu dijodohkeun jeung jalma deui manya jeung domba jeung sapi puguh dewek teh satu aing mah atuh berarti jeung jalma atuh aing mah oke kayak dipang ek hayang nu umur sabaraha tahun atuh sabaya we jeung kuring kan kuring teh umur teh salawe tah berarti anu jang papasangan dewek teh kudu umur
eh 20 tahun minimal. Gitu. Ah, 20 tahun. nya. Rupana nu kumaha? Biasa we umum yang batur. Syukur lamun menang nu geulis, soleh. Eta nu dipik hayang mah. Syukur-syukur oge lamun kolotna beunghar. Kan dewek pacar menganggur. Tuhan mereka bantu sapopoena. Itu Put. Goblok siapa? Kolot bahana jangan misalnya kayak anak nganggur mah tik atuh dewek teh gawe heula sing merna tak bisa-bisa ilmu naon nu diboga ku didinya saya golangkeun ilmu ngarit ilmu macul ilmu bang bisa didinya we naon itu sok gabung jeung nu sejen tatawarkeun promosi ngaranna teh kitu jeung babaturan tanyakeun ieu maneh gawe di mana gitu urang milu atuh urang ge bisa kitu atuh sok aditu tanyakeun urang ngan ngarengkol we dewek kan boga tanaga tah masih keneh ngorak keneh gitu Asa kaingetan Pot bener Donon pisan Pot. Kana piwajangna. Apa nu urang ge boga babaturan Pot. Ek nanyakeun pagawean. Kira-kira urang teh ajak moal nya kitu gawe. Anu urang teh nganggur. Pan bangga bisa urang mah nya naon we lah. Kuli. Amun bisa masuk. Itu orangnya boga babaturan Pot. Kira-kira tak bisa diajak muanya orang gawe itu Pot. Nya pasti atuh asal nanyakeun we gitu moal ting teu diajakan atuh da lamun didinya nadaek we Pot bener apa dewek teh boga babaturan Pot. Saha babaturanna? Urang teh boga babaturan teh ngaranna teh si Cepot. Atuh dewek eta mah. Atuh mohon Pot. Ari dinya teh babaturan urang lain. Beneran Pot. Urang hayang gawe. Cik atuh urang teh. Milu gawe Pot. Jadi naon we lah. Daek Pot sok. Urang milu gawe Pot. Daek itu didinya gawe jeung dewek. Atuh daek Pot, pan urang nanyakeun. Ari dinya kumaha si Pot? Pan urang teh ditawaran. Cenah kuna nanyakeun. Muga babaturan teh sek tanyakeun. Ayeuna urang nanyakeun ka didinya. Didinya malah kikituan ngomongna. Kikituan kumaha? Seolah-olah teh tidak mau membantu saya. Gitu. Tidak mau. Atuh keun wae atuh Pot. Urang milu gawe atuh. Naon we urang malah tak bisa-bisa urang. Gitu Pot. Tuh wayahna atuh Pot tuh. Tulungan urang Pot. Montong bewe atuh. Sok. Ari di tempat pagawean dewek mah gawena capek. Keun wae. Capek oge teu naon. Yang penting mah menang duit, menang pulus, urang teh hayang boga pamajikan. Hayang mere duit. Tak kabogoh. Mun boga kabogoh napan ayeuna macan boga. Urang teh kudu cek didinya teh cek didinya urang pan kudu nangan kabogoh kapan. Benar. Gawe heula turun nangan kabogoh gitu. Kela mun geus menang pagawean karek nikah kaituna kawin we tah kitu sok ku dewek ek diajak gawe tapi ek diyakinkeun heula didinya daek teu gawena itu lamun dititah naon wae lah gitu atuh daek Pot
Wih mari titah naon we ge. Daek pokona mah dararaek. Heeh. Dititah itu mah, dititah ini mah, dititah segala mah. Pokona mah kuring mah daek pot. Gitu pot. Sok atuh urang gawe naon pot kira-kira anu cocok ejeng kuring, ejeng pangabisa kuring. Gitu pot. Didinya mah gawena Pot, naon pot? cukup ku ngajentul wae. Gawe naon? Mana orang gawe ngajentul, we jaga tunggul aing mah karek ngadenge, teh aduh. Langsung ngawas dulu aing mah. Mana gawe ngajentul bae nang tung digarcak. Aduh, obatin Gusti alo. waka protes tenang ya sabar atuh pakai langsung gue poporose slow mencari dijelaskan Nya mudah-mudahan we atuh urang teh lain titah ngajenjen teh mudah-mudahan jalo itulah ulah dijen arca atau tunggul cangkel atuh da meureun ngajenjen we nungguan naon atuh meureun ngajenjen gawe naon ngajenjen aing masa teu ngalarti atuh gawe naon eta na po jelaskeun ulah bikin bingung dan pusing hatiku pikiranku karena kan pikiranku lagi kacau sekarang teh calon pamajikan belum punya itu pakawean belum ada. Yeur anak sirah asa dangar itu cepot. Gue ngomong didinya jadi didinya mah gawena teh ngajenjen apa ngajenjen Apa naon nang tuh taeta dulu ku malam geus nangtung bae urang teh cik canang tuh we kan hari di tempat dewek mah di tempat dewek mah kudu aya nu jaga kudu dijaga jaga naona manya teuing kudu dijaga urang kudu ngajaga didinya gitu supaya dirinya aman itu lain karena i perusahaan dewek mah perusahaan gede perusahaan teh gede anu perlu kudu dijaga nah makin dijaga bisa aya nu ngarampok bisa aya nu maling jadi kudu dijaga naonnya deh gitu naon sih nyamuk goblok ya dikira teh nyaho aing mah alah kenapa cangkel pot yuk deh pot gitu naon sih aya laguna ge kumaha laguna buruh nyanyikanlah katakan padanya aku sewut goblok ya sewot kunaon dari mana aing sewot ku dirinya jelas rek mere pagawean teh make kudu ngajenjen ngajentul segala udah dewek teh arca udah dewek teh tunggul kudu ngajentul we itu tapi ngeunah aku maha pancangkel merenang teng wete dewek teh manusia pan tadi kini sebutkeun dewek teh manusia aya kacangkel aya kacape itu meureun ngeunah teh maksudna teh digaji aya gajian aya tuh itu banyak domba wae nu gajian teh tadi dinya geng aya gajian
gajian. Jalu, atuh. Jalu, kelak, boleh. Benerkeun heula. Awak dewek sehat. Nah pasti ge aya gajian. Dek gajina ge. Lain gaji awak didinya jika domba lain. Aduh, kumaha ari kitu? Diberi duit. Duit. Heeh. Eta teh gaji. Gaji. Itu. Tapi dewek kudu nangtung wae. Nya. Kudu nangtung wae nungguan eta di pos. Oh, aya pos. Aya. Nu jiga ronda teh. Heeh. Resep atunya. Aduh, resep gitu. Timbang ge naon ngaran teh? Rapot, diukeula capek. Ketik-ketik we pot. Lah asa kurang ajeg pot. Tah sakeu. Jadi timbang diuk wae. Diuk we. Teu kudu nangtung wae. Nangtung mah sakali-kali beun dewek teh kan beuneuran lamun misalkan diuk teh butuh nangtung dah. Da lamun diuk wae meureun dewek teh tangkeul meureun. Oke, nya bener. Tah. Diuk. Geus capek diuk, nangtung. Geus capek nangtung, diuk. Jadi diuk nangtung gitu Atuh capek. Nah make capek. Pan diuk nangtung. Atuh juga senam da memeureunnan. Ari tadi kita nangtung wae. Ya tunggul. Ari ayeuna kuring kudu diuk nangtung mah tuh capek pot. Lain mah aing. Hese aing mangabejaan lagi. Ya. Di mana didinya geus cangkeul ngarasa cangkeul diuk, tah arek nangtung. Nya. Cak kayangna dewek we. Cak kayangna didinya. Itu rek nangtung we. Rek diuk. Senang gawena. Tuluy lamun geus kitu kumaha pot? Jadi selain diuk nangtung dewek kudu sabari merhatikeun. Merhatikeun naon? Atuh merhatikeun jalma. Oh, itu. Itu. Emang jalmana make diperhatikeun sih? Beda naha eta jalmana. Pan engkeun we antep masing-masing. Make diperhatikeun sagala. Emang zamanana kudu dikumakeun. Lamun aya zaman ngalewat kudu dipencrung. Nepi ka ngaleungitna. Geus ngaleungit datang dia zamanna. Dipencrung deh. Nepi ka ngaleungitna. Itu we meureun Lain kitu goblok. Atuh kumaha? Kitu salaki salawing mah. Gaweatan tapi kitu salahkeun wae. Aduh, pusing. Aing mah teu karunyaeun. Kan eta aturanana. Jadi lain zaman ngalewat terus dipencrung, tapi kadang ngaleungit dipencrung. Ayo we kitu meureun kumaha. Jadi talingakeun bising aya jalma anu rek niat goreng. tah sinyaho gitu bising gitu bari jeleukeun kumaha tah gerak-gerikna ieu jalma teh hade goreng teh kumaha gitu rek niat jahat rek niat alus kudu diperhatikeun da teh Gitu. gitu. Oh jadi orang teh jadi tukang jaga. Gajina gede ya teh. Masa? Daek teu. Ada ari gawe na kitu mah ngeunah hatinya. Aduh ngeunah. Pemikiran masalah segala macam tadi pikiran.
tinggal nalingakeun jalma dewek teh nya dulu kumaha nya timbang kitu we geus lamun aya jalma nu nanyakeun pek jawab ku didinya butuh naon bade ka saha bade ti mana jadi tanyaan gitu heueuh bising jalma teh terus tanyakeun aya keperluan naon gitu daek lamun gawe na kawas gitu mah empan ajeuna daek urang teh diuk nangtung lamun aya jalma gerak-gerikna teh diperhatikeun ditebak lain ditebaknya bawa hatikeun we nya geus kitu nya tanya we ditanya ada keperluan apa gitu dari mana biasa we ari dirinya nanya ka jalma kitu meureun kitu wungkulnya ibaratnya kieu meureun nya di sok contoh heula teh mah heula tuh da ieu kan kudu diangkat heula sabar pos jadi kana nyeupkeun aduh berat pot heula pot sabar atuh ibarat didinya ngalewat sok atuh iki ewek ngalewat teu nya sok ngalewat atuh tong bari ngajongklokeun sate ngalewat mah ngalewat teh ka bener ai heula bade ka mana bade ka mana eta kaya kadinya tunggu sebentar saya mau nanya dulu boleh gelah diuk heula sok calik make ngajak diuk sagala sia teh sok atuh aing diuk datangkeun gelah diliangna jelas gelah geus siap sok mak lain didinya mah bager bisa deh ngajak diuk segala tuh kapan dilembur kuring mah kitu lamun aya tamu sok ditawaran diuk heula diajak ngopi terus ngarokok ngobrol we asana kemari ngobrol nage tapi dah ieu mah di pagawean lain di lembur cek aduh aing mah gerak pabaliut kieu aing pabaliut naonna ieu wayangna geus sok kitu we pokona mah tah urang kan ayeuna urang sama-sama duduk teuy saya mau bertanya boleh ari si bapak bade ka mana iya jadi benar jadi dewek teh sebagai tamu yang tidak dikenal nya eta kapan kitu aing mah musingkeun sok tanya ari bapak bade ka mana bade ka saha aya keperluan naon itu jeung nami saha nami alamat di mana geus boga pamajikan acan geus boga budak acan lamun geus boga budak sabaraha hiji dulurna sabaraha hiji olot aya kene eueuh itu lemburna di kota apa ada di pasisian sok jawab goblok siapa nanya tuh loba teuing cukup ku alamat jeung ngaran geus batu tujuan boga anak pamajikan segala macam atuh eta mah teu kudunya aya teh kudu teh mah ngalieurkeun tah mah kitu tanya kanana nu jelas bae alamat dia di mana
lama guys kudu RT RW kecuali lamun sakemana KTP tah tanyakeun KTP lamun rek lengkap mah jeuleu anu jelas gitu. Oh gitu. Ngaran we ngaran ya di mana Kang gitu. Aya kepergian naon montong ditanyakeun boga pamajikan sabaraha hiji anak sabaraha hiji dulur aya kene eueuh montong kadin segala macem. Heueuh. Sok balikan deui Atuh. dibalik. Atuh sok rek dibalikan deui. Bapak apa Akang? Geus kumadinya we. Bapak we nya? Sok. Pak. Anjing deh. Atuh nyebut bapak teh juga kakolot. Kalau ya asa beuki murid. Nyebut bapak teh juga ka bapana wae. Apa ya jadi bapak lain? Geus kumadinya we lieur aing. Atuh kumaha uing we, atuh kan uing nek nanya. Aing nanya mah nyating didinya mah ditanya acan protes bae maralek. Ngarieurkeun nu nanya. Uing nek nanya. Naon nanya naon? Ari bapak. Duh, jadi poho deui. Kenapa poho deui? Lah, ari bapak di mana? Dewek. Atuh, pan urang teh ngobrol teh kedua ati tadi ge. Aing. Alieurkeun tadi nya mah tadi teh. Itu nu gelo teh aing tadi dinya. Ulah ambek atuh gitu be ambek yang pan diajar. Ayo. Diajar. Nya. Poho. Ari bapak aya kapergian naon? Ngalangkung ka dieu bade kalebet. Mangga. Tapi aya kapergian naon ieu teh? Hampura. Nah, canana acan nyebut hampura ka kuring. Ieu uing nanya. Ujug-ujug minta hampura dah. Ayo lebarannya. Minal aidin wal faizin. Ya. Maaf lahir jeung batin. Hampura sami-sami. Acan tuntas aing ngomong teh can tuntas. Oh can anggeus. Can anggeus. Atuh pek tuluikeun. Ieu hampura ye kuring teh datang ka dieu teh aya perlu. Aya keperluan naon? Sok. Buru. Bejakeun. Biasa wae tuh ngomongna mun kitu. Aing mah Kapan ieu ge biasa atuh Put. Ngamaklum beda kuring teh pasisian. Teu bisa bahasa nu kumaha-kumaha. Itu geus dimaklum atulah. Hampura dewek teh ye ka dieu. Abus ka dieu teh aya perlu. nya perlu naon atuh Put? Bapak. Dewek teh ka dieu teh aya perlu hayang panggih jeung hiji jalma. Hah? Panggil jeung hiji jalma? Saha cenah jalmana eta? Jalmana teh di dinya. Aduh. Abdi. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah jalan aja. Apaan abdi teh? Aya nu milarian. Cigan we erek merek kadaharan. Da kabeneran kuring ge ayeuna keur lapar ieu teh hayang barangakan. Tah. Itu jadi lapar kuring teh yang madang tisuk. Eueuh. Kejo saeutik-eutik acan. Daharan eueuh. Itu Nang mata kuring ka dieu teh dewek ka dieu teh hayang panggih jeung didinya hayang barang bere. Alhamdulillah.
atuh kitu mah. can dibere canan sejak alhamdulillah. Kapan geus aya panawaran? Aya geus aya panawaran mah atuh urang teh alhamdulillah we heula. Dibere jeung teh mah geus kumang kewek buat di dinya ongko. Itu. Geus satu hari kitu mah. Dewek rek nawaran didinya gawe. Pan tadi teh didinya teh hayang pagawean, ek ditawaran gawe. Dewek teh dijadikeun sebagai penjaga di hiji perusahaan umat pangjagakeun sing jujur, sing alus, sing sopan. Namun aya tamu harapan sing sopan gitu, sing rajin. Tadi ini teh hayang gawe lain. Kapan hayang gawe kuring teh? Isuk pageto didinya lamun geus gawe, lamun kajeuleuh alus gawena ku dewek erek dijadikeun direktur. Direktur? Ayeuna mah hitung-hitung diajar. Jaga we heula. Atuh mangga atuh nuhun pisan. Itu serius? Kapan dewek sorangan teh hayang ieu cenah hayang gawe, ditawaran gawe nyebutkeun serius. Atuh mohon ampura. Atuh nuhun pisan. Akhirnya aku bisa bekerja. Aduh. Bagi mau bos lah kok. Alhamdulillah. Jadi kuring teh nama boga pagawean. Aduh. Atuh nuhun Bapak Cepot. Atuh kuring teh nama meureunna bisa gawe jeung kita meureun duh aing mah jadi boga duit teh mah meureun alhamdulillah teh atuh nuhun pisan Bapak Cepot kuring tos di ajak gawe atuh mudah-mudahan kuring teh engke bisi sugan pilih kuring gitu salah boh naon anggeuykeun gitu pot punten Bapak Cepot duh ampun cok gawe sing bener sing alus sing rajin sing jujur sing bisa nitipkeun diri nitipkeun awak supaya maneh bisa jadi jalma anu beunghar betan dewek dewek mah geus bro di juru bro di pantong ngaraya teh mah imah segala macam lubak-libuk hayang naon be kabeuli tamatak didinya sok diajar mimiti heula samemeh maneh boga pakaya loba nyapot bapak oge po samemeh didinya boga pakaya loba diajar heula ngajaga pakaya batur ke maneh lamun misalkan geus naon ngaranna teh geus loba pakayana didinya geus boga pengalaman pikeun ngajaga harta-harta anu dipimiliki ku didinya. Alhamdulillah akhirnya ilmu menang pagawean menang alhamdulillah nuhun Bapak Cepot katampi pisan mudah-mudahan amal kasarean Bapak Cepot teh sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala tina kasareanana mudah-mudahan hartana sing nambah gaduh putrana sing soleh oge mun Bapak Cepot istrina oge sing nyaah ka Bapak Cepotnya itu hatu nuhun pisan abdi tos dipasihan damel di perusahaan Bapak Cepot itu hatu nuhun pisan ya kitu we nya ayeuna mah da dewek geus capek ya teh kukulayaban jeung hayu urang tong balik
Kayak pagi itu deh orang panggil ngahibur warga-warga orangnya di mana wae ayana jong hibur we orang sabari diajar pek mana geus boga pagawean di dieu baturan dewek di dieu nya kumaha we carana lah kumaha dinya we mudah-mudahan atuh urang teh bisa ngahibur warga-warga sadaya itu cak itu warga sadaya di mana wae ayana supageto cuang panggide pendak deui dina carita-carita atawa sumpagoyon nu sejen nunkeun dihampura buk bilihkeun kalepatan kasalahan tina ucap jeung lampah perkataan nunkeun dihapunten da ieu mangasyukur hiburan sabari diajar itu lain dana salah gunakeun da kusabab kuring mah hobi gitu ya hobi nu kieu yang mudah-mudahan be sing bisa ngahibur warga-warga sadaya di mana wae ayana atuh nuhun nuhunkeun dihapunten nya ulah sampai tengah hapunten nuhunkeun dihapunten pisan isu pagi itu orang insyaallah panggih deui nya mudah-mudahan sadayana umur sing pararanjang sarehatnya sing malulusnya sing jauhkeun balaina dicaketkeun rezekina sing diparanjangkeun umurna tak kitu we kasadayana cil naon ka Pak Bapak Cepot ayo orang pamitan ayo atuh mangga sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh